Kerman tepati panas lamun hotin krim mau. Kapanasan teh anjir di jalan kos iya kos cat cabe. Dadan masih dik lamun keur digawe ngahaja masuk. Ngahaja. Iya bari yang panas nanti pati pak tarik teh nya. Teh gede mah dug belajar sorangan dah. Pan uing ge bijil kesang ya. Tuh cenah taruang heula. Ayo cenah. Tuh jam 8 kurang saperepet. Mejahnya? Mejah atuh. Uing boga boga pesekanan, uing boga muncang. Mana apa jajan? Tuh. Nang kamarinya. Naon bieu dadan mah itu? Oh, tadi geus ngapruk kok itu. Geus ngapruk ka itu. Ngalah muncang. Itu Bapak-bapak teh lagi melongkeun urang beren ngomeh HP. Kaduli da aing nya teh digaji itu nu lebak nu maju. Naon kamari ge ya tentang makal deui cai. Nya cenah bunda. Ayo. Dadan masak ieu. Masak mah udah masak para dekat malam ge. Nya urang teh memang teu wawuh nganda. Ya rek di dieu cenah mamna di saung. Saung? Orang arah nyorok atuh kana. Hah? Ya bisa dek di saung. Nyen atuh. Ayo cenah. Batur mah digawe uing mah bagian iya kameramen. Alah ieu nah. Heueuh matakna ieu tingalikeun korek Zahid.